Sampurasun, simkuring di dieu pikeun nampilkeun proses tradisional Sunda, nyaeta saweran atawa nyawer. Aya dua tahapan nyaeta, nu kahiji panganten pameget diuk ngariung di handapeun payung. Nu kadua kolot ngawihkeun panganten dipirik ku kidung. Sateuacan kana video sawer, urang bahas naon ari kidung sawer atawa tembang sawer. Tembang sawer panganten dina tradisi Sunda ieu ngandung piwuruk ti dua orang tua calon panganten, sangkan rumah tangga bisa lancar tur makmur. Tembang sawer umumna dina wangun pupuh jeung puisi bebas, anu loba ngagunakeun kecapilihan. Dibagi jadi 3 bagian nyaeta bubuka, inti, jeung panutup. Dina bagian bubuka eusina nyuhunkeun hapunten ka Gusti Allah, Rasulullah, sahabat, wali, karuhun, sareng hadirin anu parantos ngalaksanakeun sawer. Bagian utama ngandung nasehat sareng conto kahirupan nikah. Sareng bagian panutup nyaeta doa pikeun panganten, kaluarga, sareng hadirin nampi kasalamatan sareng rahmat Allah. Salajengna ieu video prosesi saweran. Anu eusina saweran aya duit receh, beas, kunyit, permen. Anu ngandung harti, kahiji beas ngandung harti mudah-mudahan panganten pameget tiasa hirup dina karaharjaan. Nu kadua koin oge ngandung harti kamakmuran, yen urang kudu ikhlas babagi jeung fakir miskin. Nu katilu irisan kunyit ipis minangka lambang kamulyaan. Nu kaopat permen mimoga harti yen panganten bisa ngarasakeun amisna rumah tangga. Sakitu katerangan anu tiasa simkuring sampekeun ngeunaan tradisi Sunda nyawer. Hatur nuhun.